sartosna para keturunan ieu daprang perang saturunan perang sakudul antaris kalasan pandawa empat perang nanti guru sepak antos turun sepak negara antara keturunan kasang kaprawa kaya di kursetan kaya tatanggalan anu jadi kegaman perang pabalatan bangke patulayak kawas unta alatan pahlawan anu makbeta Sri Mahapetara Krishna Rancepan Haja Nyatan Nyumpingan Kapaktiman Prabu Maswapati Sumar-sumar kaganan di Sri Mahapetara Krishna yang Maswapati kumalit di alamah sekedar dermau barang sidik kanak tungkul pati gelar moal arek sidik katungkul kupati gumawar muarek magang yang harapan masa lindunira bumi pengka ungkelir aling-aling gusti aling ya bongawaya wayangan maring dalan mur pamaring waya mangga urang barandungan totonan janten tutunan kedabade ngawitkeun nacarios pawayangan ngareksana dama-dama pancen urang saririang kutuk munggul pawana miara budaya Sunda makutan nira ngarete sing sosot lawan makutan nirapino kasih ngarete sing sosot lawan
nglusur ka dia cahayanan ngirat kunang kadia kunang-kunangan lawan Kemang Wijaya Kusuma lawan lami ieu mas wapati nganti ka mekateng kedaring lisan Krishna haturan bagya sasumping na incusi yang dina waktu ayu ngatur kena punuhun laksa ketika pinakan eya Kang Semar haturan abdi nun keke itrekan cantumanya rewas yang tekadatangan incus yang ayana pang datangkan oh iya kuningakeun saperkara wayah panjenengan tenyatana sono anu kadua perkara wayah panjenengan teu ngiring bela sungkawa bireh dina dinten kamari putra wirataan parantos gugur di medan tempur perlayat di medan tanah sungkawa ya Krishna yang ngerasa nyeri hati ngerasa sedih sabab anak-anak yang anu dua geus gugur di medan tempur dalamun menta ayeuna ka Kresna lamun diwidian diijidan ku Kresna iya gue anu kaharep nantingan si Bisma udah geus nunggu si Bisma malain ditandingin anak-anak iya senior rupina keke parantos kagiriran iya sing atos-atos we iya antos terus kieu sanya namanya bade nguningakeun dina dinten ayeuna nyataan kedah ngalawan eyang Bisma ti pihak Korawa teu aya deui anu kedah majeng teh lintang ti putra Wiratake geuning saha nyatana iyang anom Arya Sepa Allah Prabu Maswat patinya tanah bina parangamidana ti pisaur si Maha Betara Kresna bina kamarwata suta bina kamarwata Pinggah kamar watas sutaya lawan pinggah parangamidang ti Prabu Maswapati ya midang lawan Maswapati pinggah parangamidana pisaur Sri Maha Betara Kresna ari nu janten marga lantaran Si Bisma upami dilawanan ku seta tangtos seta
parantos ngalapel panemu jampe pangan tinggal kacius mas wapati itu kayana iya Kresna kumaha ya iya ngerasa pindah sabab eueuh pitag lamun si Bisma dilawanan ku seta bakal ibal sabab seta ayeuna geus nyatana meunang ilmu aci petak ngaranna wayahna Kang Semar abdi ayeuna mah susul we kapake bahanana setan bejakeun ka setan ayeuna maju pikeun ngalawanan si Bisma mangga sarta bejakeun yen adi-adi setan geus gugur kitu Kang Semar mangga mangga doyang ayeuna mah urang tinggal we jalanan basah wah maju tinggi utang toya wijil saking langit tinalang ampel gading toya wijil saking langit tinalangan ampel gading marantang suarane hujan iya suara hujan lulumut nyebar kastori sigelatan niraing kang kawinan sigelatan nirakot sapabangus tunalalampan semalulak kuda pawanan umaksad jatana kapake bahan seta tekat saturkeun di jalan atuh seta barang ngamidanget pisan semalulak kuda pawana enggal totok kirkat bungsi sapabenar pun dia setan yang tanah tinakeun jiga kita merengkung wayang Bisma gerak tatah yang gagulan setan
Waktuna sampean panik jeung kaula. Ilahan sewa. Mere mawe kasasama silih asih jeung upah. Kagetin nira kasaranung satengahing palagan yuda. Kagetin nira ya kasaranung satengahing palagan yuda. Kahane masih iyatna Seta, ieu pisma. Bisma, ieu kaula anu bakal pitandingeun sampean. Ulah aja dumeh sampean siapa. Tempo dina poe kamari adi-adi sampean anu geus mati dua di leungeun si Bisma. Mobok mangki kurobong aya cukang komamun mentas. Kaspetan. Memang adi-adi kaula lawan sampean. Tapi ayeuna ieu eueuh deui anu bakal bela ka adina lintang tilanjung. Sanes tega pati seta. Naon? Tega pati naon? Tega pati sampean. Sengkil sana.
juang maju pangateran maju atung jantung Sakaula eleh tadaga tapi ratampanan senjata sipis Kakara jago dah. Pati pihak Pandawa geus dua anu eleh teh euy. Ayeuna mah aya deui aya ketihan deui ayeuna mah. Kaubaran ayeuna mah. Bungah deui dewek teh ayeuna mah hayu monyong rek hayu urang lalajo deui monyong. Ade monyong, aya senjata monyong. Ade. Aya senjata we. Senjata di mana? Koyah kieu aya senjata. Lamun teu kopro bahaya aing. Kade gareng, aya senjata. Senjata sini eueuh senjata naon ge? Eueuh senjata weunana. Nya cek urang oge aya senjata, lain ngambecaan di dinya mah ka urang. Di seta parnyarios anana di hujanan kumang rebu-rebu pana. Ari seta ngagaduhan acit petak anu kecil sanaos di hujanan ku panah ge moal aya neuneurang ari acit petak tinjakana tongbor diteungeul digebuk sanajan disengor kitu pisan ngajeng sapada kali itu kamangan koneng
Ieu setan teh hujanan kumang repu-reputan. Mana deui setan Bisma? Mana deui? Mana deui Bisma? Si Bisma barang nyatanan ningal setan gagas oat atuh lumpat jatana kaluareun urus setan teu kakakara kaula manggih lawan model kieu tubah ampun setan cek dewek oge tuh kabur tuh tempo kabur hidup juragan setan hidup setan kabur tempo getihan Bisma teh lah aya kok alus aya getihan deui aya hautan deui aya nama heeh saking hubungan dewek rek hiburan ah geune antep lah urang lagi sabur ieu rek hiburanna dewek mah heeh bakat hubungan dewek rek hiburan ah udagan mangsarek datang nagara ilang kumilang ngarti pangesinati pangarti wibawa karepan jeung baca laharaja ragayu bangsa ngajawab tuntutan zaman dasarna pendidikan wajib belajar wajib pendidikan 8 tahun wajib belajar yuk urang dilaksanakan depan wajib urang diajar teh program pamarentah ngabrantas buta huruf kadang kasih mojong itu metode isun itu buruk gitu buruk gitu dia buru waktu bisi koneng itu buru kelang saya kuliah hati kelang tenang buru gitu ngolah sarang ngolah seni tradisi genta babari ulah timbang dina tata konjeng ditincakan rasa tanggung jawab ngolah seni masih tata geni konjeng ibing sok bebasan enakna tanpa ugeran dosan boga ciri mandiri wujud pribadi dosan boga ukuran tangtung yang sangat besar aduh seni boga ciri mandiri berdarajat bangsa aja negeri bisa disawang tinasa
halus teh lagu teh sabab teh lagu ngolah seni sabab kurang kusaha deui seni urang dimumulehna lamun lain ku urang nyamuk aya erat kusaha gengsi kunaon ngamumuleh nu sorangan bangga kunaon geus kunaon ngamumuleh nu batur samemeh nu batur nu urang heula ke geus bisa kana urang pek nu batur oge halus hiji ge kaurus pan kada kasih gareng gitu kadia kasih gareng acang gitu sakakadar bangsa hei generasi muda nusep ganja hei saya mah tidak narkotika tidak rumasa sok ngaruksak moral bangsa Ari rambut gondrong hei kabudayaan budaya di mana senang luar negara mun kitu mah kurang teh nurutan leungeun muda kode kamajuan sahan make colak eta masih nu sarena ancap eta nayaga make bener eta mandalang isuk mawa idang di dieu mah moal aya idangan hei aya ke garingan urang dulu aja deh ayo akang kuring keur sumanget kitu hayu iya amun nurna si Bisman ya tanah susurumputan aya hiji nonoman akasih raja tanah raden mantap kakar si Bisma tanah simpatisan si Bisma pasara satria pumujian ayang katana upalan atuh panas ningal jatanar si Bisma anu susulumputan jatana nu kaluar ti Kurusetra Iraden Rukmantara kanas mangwas padan tenirakato mangwas padan tenirakato umurangan pada tumampu mangwas pada tinirakatun iya satria tanang batara ukiran ratna komala ukiran ratna komala Mang Wijaya Kusuma berjuang di medan kaulah keur ngeunah-ngeunah lalajoki nu nongton oge keur ngeunah-ngeunah hidup Bisma datang si seta kalakaheut sil aduh yang malik hidup ieu seta
bisi sampean hayang apal ieu kaula si Rukmanta simpatisan resibisme kurang ajarkeun da moal apaleun kaula ku kaula bakal dipentang dina kareta siluman keun seta gerak tadah ieu senjata kaula Aduh mulut yen nyatana disakit kirinana aya mentang-mentangkeun panah atuh yen sita nyatana bingung kitu kayaana ieu panah kumarti setan nyatana ngagaduhan aji petak sanaos dihujanan ku panahnya tanah moal saha yeun mentangkeun panah ditempo ku kaula adalah lain panah nasibisme saha yeun saha ieu nu mentangkeun panah lamun panggih dipariuskeun ku kaula peheuna di belah mana dieu saha teangan hati-hati ditinakeun aku pasti bakal dipentangkan deui ku kaula diteangan kaki kiri eueuh nu mentangkeun panah teu katingali ku kaula saha ieu nu mentangkeun panah saha ieu nu mentangkeun panah kasal lamun pangi dipariuskeun ku aing baheula saha ieu nu mentangkeun panah kapaksa kaula bakal ngayakeun reka tipu perdaya muslihat bakal dihompet ku kaula panah lah kaula rek api-api bae yang nyang harap jelmana dipariuskeun ku aing
lajeng didiresi tanah setan ngakompet ye panah ngeruk mantara atuh dilajeng si setan kadang-kadang kapi-api pae gitu kaya tubah saha bentangkeun para kaula kapangan kumalana buah tubah paningalan jatanan nonton yen jatanan si setan teh sangkin nonton manyaan kubur Ada setan gugur, setan gugur sahatan numutna, samuji tanu matangkeun palarata. Barang kauni gajatana kuratin Rukmantara atuh ngajak ketanyakana nembogan kawal tina kareta siluman. Iya tanu betangkeun palala ieu tah. Muji ya, muji. Ya kaula nu betangkeun palala. Kaula nu betangkeun palala. Setan. Kasebutna we sampean aja. Tapi dipentangkeun panah ku kaula mati sampean setan. Udah sampean lamun bener sampean jago udah sampean kaulah sampai aduh ampun setan dipaek diparius teh sekret beungeut di Raden Rukmantara masing pati tumekaning pelaya ari nyatana di nyatana setan parantos guru ari aji petak teh tekenging di bawah bohong tekenging di bawah guru upami guru bakal nyatana malinus ka dirina pribadi aya suara tan katingali ciri setan kiwari anjeun geus goro kiwari anjeun geus baha kana janji anjeun cinggi yen dia aji petak teh moal bisa dibawa bohong moal bisa dibawa goro lamun aji petak dibawa goro bakal malinus ka diri maneh setan apes setan Bisma dibelah banget syahayatan tinggal tinggal amarah kadilan jiwa tunala lampahan setan milarian jatana Resi Bisma wacapawon tening Bisma anu nuju nyumput di sisi walungan gangga jatana Bisma nyamat-nyamat ingkang ibu Dewi Gangbawati
kasaka karamangi putra panjenengan ngalawanan jatana musuh model ieu bingung ibu kaula jatana kedah kumaha ngalawananana lajeng di dieu jatana ibuna jat Resi Bisma Dewi Jahannawi utawi Dewi Gangga atanapi Dewi Ganggawan nyaketan Resi Bisma menuju nyaluh margi jatana panas pangaribawana nanging panas sanes sapertosin nanging manasa kaingkang Ibu Dewi Jahannawi aku naon anu kasep penjatana bekaluar ti Kurusetra batimu tubah ampun kasaka karamenak putra panjenengan ngalawan model siseta tong kariwang tong salempang Raden iwari ayeuna seta parantos guru asabab aisyata teh lamun ngagaduhan aji petak tapi upami aji petak di bawah guru teh bakal maling geus kadiri pribadi ayeuna mah bawa we ieu sulikat tibu gebukeun jatana ka seta tombor digebukeun sanajan dialungkeun ge seta bakal mati atuh di dieu jatana Resi Bisma leber deui pamapina sok cagak kebukeun Bisma Ya mangga emprak sakaliri kanggo dalang sen-sen Batara Sena di Kota Bandung. Sumbangan padanang salajengna